Tadi sahabat kasih ini bagus soleh kayak dulu dan jika mana mau bayar adat kayak itu kertas saya demi soleh yang darah deh jadi kudu hadiri antar isal iya saya tewak isal mesti lampu isal ayo isal itu jalan mati kalau bisa segala desi rumpiya tuh kan salah mau ngadain aja orang kumaha cerita sama juga Gusti ya Allah biar kasur nanti Gusti ini bu jika kata mengat sare di dia semua bisa udang ini bakat muda mah jika orang ajarannya lah Allah Gusti alhamdulillah ya Allah mimpi naon abdi bisa sare di rumah bilang ngadah diri sih mau ini bogana turun salih dia lebaran musik kehadiran hayo ketempuhan dia ge enak ti isa tibra mah di dia ge kadi heula buru mah kadi heula naon mana teh paisal karena ke indung trek ngaliatnya naon naon maneh lain mah hanas we hotel teh mewah ujang ngisi-ngisi ngacan laku maneh teh cik po ada iya tempat naon isal maneh teh iya meureun si tempat ngisi teh meureun ya Allah, Robi mau ngelok balong tapi sing naon ge di dieu ge cuman di pacilingan kudu ngumpakan kieu ya teh cimogo urang teh tawa naik kitu kana ieu teh sal sal marek cimogo we mah meh babar biji ya teh cuman di pacilingan sia mah ieu naon sal nolong ieu oh berarti sal lamun ngising di dieu ngisangna kudu kieu meureun ya mau mama tetuman kajian rek ditahan mau ngising di dieu baik jeung lepar jeung lain harurung harerang rek ditumpakan ge besok terus mama aya mah kecil hati lah sok eta burukeun TV bisa teh maneh weh herang ke TV mah badag urang eueuh saya bogana di Ridwan Kamil atau saha badag ieu herang mah bisa ternyata mah kali mana teh masalahnya apa Faisal herang di alus lain alus-alus sepel sok kumaha teu bisa make remote ieu aing mah lajeun cicing di hotel itu pikir teh bisa nyata mah asa ka dia dan aku udah boboteun boga urang sosok orang sarare di dia mah kemarin aku nyata pipi besi salah eta ge hirup teh disakolakeun kudu segala nyaho geus pugu kolot mah buta puru ieu mah ora keneh ge bukannya mau maneh mah sok sare sang untuk ngadah diri siapa sih ngomong kebogana tempat naon isal mana itu besi salah asup
Tempat karaokean mah teh jenuh kan mah teh baheula urut sinden urang nyanyi karaokean mah teh jenuh. Ayo sono aing kana bangkung kieu ieu. Iya, bener salah apalagi halau-halauna teh nya. Pisan teh maneh nyetelna. Sok we kumaha pencet dan mana. Maneh budak murah da mama. Murah urang kekeraun. Sok ajaran pencet teh sok teh kurung. Sok kitu ke. Mana? Nu mana nu hejo cigana mah sok. Sia isal aing mah inget zaman baheula masa abah keur nginet. Aing teh laguna teh judulna teh lamunan. Sok dilagukeun ku almarhumna Kang Darso. Apa teh maneh Kang Darso? Pokona mah mama abahna Kang Darso we. Daun kalapa nu oyat ketebak angin siga kupaina kawas kupaina nu lawas ilang kasawang nimbongan deui asih munggaran mu teka hompan dina lamunan mun seug manehna kiwari aya gigireun merenan hati moal tagiwur dirungrung gandrung atuh kemana nah di mana ukur ngolebat dina lamunan dina lamunan Munah dia salah geus salah ku ge cukup Kang mana karaokean aya hadir. terus bener di hotel wah aing beza Hotel hotel naon hotel sa Ardan nah eta hotel Ardan kamarna ngeunaheun tempat karaokean ngeunaheun pokona mah mukongan mama mau balik yang cicing we di dieu terus dipamayarkeun usaha so. jadi masukane maneh undang undian teh heuh ka dieu deui Di urang mah eueuh nya. wah di urang misal mama mun Pengen urang sabulan tebetah di ditu. tiap sabulan cicing di dieu teh sal mama meureun senang Mobil boganya, ieu mah batu mah naik angkot jalan-jalan ka mana ge urang mah urang naik mobil. tapi alhamdulillah ieu najan sapoe dua poe ge di dieu mama alhamdulillah pisan muji syukur ka Gusti teh nya teu panasaran sal hayu kemana dia enak sal Mah we hayu urang jalan-jalan. heeh hayu mumpun di kota heuh Nah, aya kieu tempat. ini sal moal di pernah saya Ah, ieu mah ini kemana harap. nah ini juga kalau mau isi di dia rumah sal mau lepas aja apa nah ya Allah sekali itu gedong di jalan Rangkung itu Faisal hari itu gedong naon cek mana itu satu Itu teh RSHS alias Hasan Sadikin. oh lamun sekolot bageula mah ke rumah sakit Ran Sabadak beureunya Oh, itu berarti padaknya beda. maneh Padak. itu hari itu naon ketika suruh itu kan oh kenal itu oh orang belajar telepat ingat ngelat sal ari cek maneh cigentur ka ciri teh dia cigentur lamur urang kantor Tong sahaya mah mungkin emang kota Bandung ya Bandung kan jadi itu. tuh anu monclok itu cigana Masjid Jami Al Muttaqin peragi mangaji heeh itu tuh beda we tinggal ka ciri tidak no
Nomor cenggual kalau warna. Pek kumaha dong di rumah sakit dong di masjid ge pek baik kumaha Abi mas nang mana yang masuk itu buka itu tuh Isal. pek kota mah baru kan. Dadang teh mana ikut kota. Besar ah panas. Kurang tahan apa ya? Panas di sini tuh. Tadi soal jalan kemarin yang kemarin tadi yuk mau jalan tadinya kayak gitu. Tadi ini karena kan. Naon cenah sa? Ngareos naon ieu cenah geus ieu? Mah tos uang ke acara. Oh. Emak pada dikasih tuang deui ku Neng. Si Neng ni. Atuh nuhun atuh Neng. Kapal di mana Neng? Mana apa teh salah? Yo, pemirsa, tempat ruangan. Udah harus hari itu. Ini salah. Ini dasar. Pesan berapa orang tadinya sah? Erek untuk yang saya gitu mah. Baik mah ada daging kan mesti urang rek pesen utak lencah jika di lemurnya. Aisyah mah ada pesen lotek ayam mah tuh. Ulah atuh sama mana teh harus diwangi CED wae mana yang malote. Mana yang berapa orang atuh pesen teh misti. Dagingan ieu teh geuningan dikeut gitu tah ku peso geuningan ku garpu kitu mana pada orang keneng atuh. Steak mah. Oh gitu teh heuh peso mah misti gitu. Laisa cek teh nu geulis tadi cenah di hotel Ardan ieu salama bulan Juli aya promo nginep 24 jam asup jam 4 keluar di jam 4 coba pabrik oge paling kuat 12 jam 24 jam Oh gitu mah. mata bener ieu mah hotel Ardan ieu mah pokona mah moal ciwakeun dijamin sagalana ngeunah sa salah kemarin Mak pada pernios pada mulih neng atau timun pisan atau biasa obor di dia kasihan mam di dia pada kampung mah didoakan neng sareng kasih isi agar milih hotel Aldana selama pajang makin sukses nengnya pernios mah pada ugi gelis assalamualaikum